Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Sasakala Aki Ruminta. Ayeuna kantun bagian anu ka 11 nanya pamiarsa. Ieu dongeng Aki Ruminta mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Aki Ruminta bagian anu ka 11 na. Nempo si Gopur geus ngajorelat kaluar anu disusul ku Larasati. Juminten ngareret ka Neneh Sarimanah ku isyarah. Neneh Sarimanah surti turi loncat kaluar nutulkeun Larasati. Jorelat jeleng jelegedeg. Sor geura maju Andika, lamun nya boga kawani sok geura katerukeun pangabisa deuleu. Ceuk Larasati gancang ditah maju ka Neneh Sarimanah. Hade lamun kitu mah tadah ieu siap pikang jalang. Hop, hiat. Neneh Sarimanah langsung ngagajleng loncat bari nyabetkeun bedaukna kanu jadi lawan. Sakali deui mana si Ruminta sing hareupan kuring duaan gitu. Juminten keukeuh nanyakeun Aki Ruminta ka Ambu Emi jeung ka Ambu Ruminta. Gopur kadenge milu nembrong harita teh. Heueuh. Mana ayeuna jalmana? Dari kudunya ngarepan nini samodel saria duaan mah cetek deui ngatuy. Nya naon kasalahan salaki kuring teh? Bet Arandika bangun panasaran aya niat teu bener ka salaki kuring. Hayang nindak salaki kuring sagarupa. Naon kasalahan salaki kuring? Cek Ambu Ruminta anu moal apaleun yen jalma anu tiluan teh anakna sorangan. Ngan kusabab geus 18 taun teu panggih. Najan teu maraket tergos oge pikeun Ambu Ruminta mah moal ieu apaleun yen eta nu tiluan teh anak kandungna sorangan. Ari lain nyerebutkeun ngaranna masing-masing mah duka teuing tah. Oge sabalikna pikeun Juminten katut Gopur sarta Neneh Sarimanah moal ieu apaleun saeutik oge yen jalma anu keur diteteanganana teh bapana sorangan. Oge anu ngomong ka dirina teh bibi katut indungna anu ngandung. Da sabab ti oro keneh nu tiluanana diparaling ku nini jalumpitna teh. Sakali deui aing nandaskeun Arandika rek. Sakali deui kuring nandaskeun Arandika rek naon bet neneangan Ki Ruminta. Jeung kabeneran Aki Ruminta mah keur eueuh di dieu. Waduh kucing Ci, ku dewek kurang teangan ke kamar deuleu. Bisi nyumput di kamar buah. Kurang ajar. Ngadon kesangeunana sia. Tadah ieu. Hiat. Ma Emi teu merean pikeun jalma pinanggih asup ka kamarna. Langsung harita narajang. Tapi gilak loplos. Gopur rikat ngagilekeun awakna ka kenca bari ngelok nyingkahan panarajang ti Nini Emi ku iteukna. Bareng jeung kitu siku katuhna Gopur nyedut arek notog dadana nyebrut arek notog dadana Ma Emi. Tapi atuh Ma Emi oge lain hiji wanoja, lain hiji nini anu ipis ku pangarti elmuna. Dimimiti tina cangkeng nepi ka timimiti tina cangkang nepi ka cangking kalayan asa.
nyaho dadana kaancam ku suku musuh gentak Maemi ngarobah kuda-kudana dina wangunan jurus Cipatujah. Badana rada mundur ka tukang saeutik. Ari iteukna tembong ngulawit kahandap sayaga mapag suku musuh laju rek dilabaskeun kana iga burungna. Ngan orok haya Gopur kaburu malik tarung jarak deket beki ampir ngarempet ngajarikeun Maemi rada kahesean dina mangsa ngalakukeun gerakan. Hiu plos antukna panarajang Maemi nyamos. Sedengkeun Gopur harita malik bari nyabetkeun bedogna anu karek digunakeun ngarah kana dadana Maemi ngahiuk bangbaraan ngarah kana beheung mehkeuna. Ngan untung Maemi rikat nakis ku iteukna anu dicekal ku leungeun katuhu. Iuk siut kurilap belentang keduk des jarik deg. Gopur ngaranjung kaget sabab dina mangsa bantrok dua leungeun masing-masing anu nyidem tanaga lapisan ngadon dirina anu kadorong mundur. Palupuh blok-blak ku sora suku anu keur tarung. Pindah sia keluar. Teu pantes tarung di jero madeuleu. Ayo pindah keluar. Ceuk Maemi bari nitah keluar ti imah ngajakan tarung di luar. Gopur teu nyarita, gancang luncat keluar ti jero imah nuturkeun Maemi anu pangheulana turun. Malah Juminten jeung Amburu minta oge tetela sarua geus ngamimitian ijen jajaten di luareun imah sarua ragotna. Amburu minta lemor ku pakarang atuh ngajadikeun Juminten oge teu hade mun kudu licik ngagunakeun pakarang mah bedogna geus disoren deui dina warangkana. Seak suku Juminten ngulincer di handap arek nyapu kuda-kudana Amburu minta sangkan rubuk. Tapi curalit plos. Amburu minta rikat ngajuralitkeun badana kaluhur nyingkahan sapuan suku musuh. Sadar panarajangna teu keuna kana sasaran, Juminten ngajorelat deui nyusul tepus ngudag badan lawan anu karek nincakeun dua sukuna kana lemah. Antukna semuk deak jebrun. Amburu minta ngagerok kaget sabab dadana kagempur ku dampa leungeun musuh tanpa bisa disingkahan deui. Panggieung dalik deug cari jeug. Amburu minta ngabangkieung ka tukang tuluy ngadalik deug sabara lengkah ka tukang. Tina sela-sela juru biwirna ngalaikeun getih seger tur haneut keneh. Nandangan tatu di jero akibat serangan lawan. Padahal mah kakarak pulih ayeuna geus dipindo deui nya puguh tatuna kumat deui. Sedengkeun tarungna antara Neneh Sarimana jeung Larasati tembong leuwih ragot. Eta mah tarungna make eusi tahapan puncakna. Timiti ilmu pangenteng badan jeung jurus-jurus digabungkeun. Siut wut belentrang cari jeug. Larasati nu harita ngajarik jeug bari narik deui bedogna ka tukang sabab rumasa katitih tanaga lapisanana kudu jadi lawan. Nalika diadu pakarang leungeunna karasa komper sing sireumeun. Maneheun sia ayeuna mah anu maju deuleu sor maju. Neneh Sarimana anu nangtang hayang ditarajang. Larasati beuki ningkatkeun kawaspadaanana sabab dirina surti anu jadi lawan nyidem tanaga lapisan anu leuwih kuat batan dirina. Srog Larasati ngawangun deui pasangan. Hop hiat. Larasati corelat jeleng maju narajang bedogna ngagurilap seukeut katojo ku sinar bulan di awang-awang. Tapi Neneh Sarimana anu memang geus taki-taki ti saanggalna rikat nakis bedog lawan ku bedogna bari awakna jingklak kagigir ka katuhu. Terang bangieung dari deug. Pikeun anu kasakitu kalina Larasati ngabangkieung ka tukang sabaraha lengkah
leungeunna nambahan komper jeung sing sireumeur. Sedengkeun ari neneh Sarimana tembong geus nyusul tepus ku Panarajang susulan. Dampal sukulna ngadius laju ngahantem dadana Larasati anu teu mampu nyingkahan eta Panarajang. Duak cekuk jebrot des jengkang panggiung dalidung carijug carideg. Meh wae Larasati rubuh mun seug teu buru-buru ngajaga kaseimbangan badanna mah. Sor maju deui sia monyet lamun nya ilaing masih kene boga pangarti maju. Nenek Sarimana ngajaga nulak cangkeng bari ngalenggak seuri. Kuring mikiran ieu kajadian. Naon sababna marane bet ngamusuhan ka keluarga kuring? Ieu kula pangna tiluanan datang ka dieu. Ieu teh sabenerna aya nu nitah pikeun nindak jalma anu ngaran Aki Ruminta. Tapi bungan Arandika bet ngadon ngaharalangan kana panetan kula sakabe. Mata wayana Arandika sakabe kudu cilaka deuleu. Kuring negaskeun Aki Ruminta mah keur eueuh di dieu. Eueuh. Oh, keur eueuh nya. Nah keur ka mana atuh eta Aki Ruminta teh? Sok tuduhkeun. Najan kuring nyaho oge, Andika moal dibere nyaho ku kuring deuleu. Ari kitu mah beheung sia bakal ngagelenceng ku ieu bedog atuh. Rasakeun dia. Hiat. Nenek Sarimana harita mindo deui maju Narajang. Gurilapna bedog mungguh. Gurilapna bedog jeung ngaguruhna bedog mungguh bangbaraan. Caturkeun Ambu Ruminta anu sasatna leuwih handap pangartina batan anu sejen. Matak teu aneh mun harita loba kadese ku juminten. Ambu Ruminta haben nakis jeung ngabendung Panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Duak deus keduk deus. Satekah pola Ambu Ruminta ti paparekat nahan badana sangkan ulah ngabangkieung kadorong ku tanaga lapisan lawan. Jeung pikeun nutupan celah kosong sangkan musuh henteu bisa ngasupkeun Panarajang kana sasaran. Tapi susunan anggota badan bagian jero teu kuat lila nadah kakuatan lawan. Antukna sabrot getih seger tur kental nyembrot tina sumutna Ambu Ruminta. Beri awakna ngajengkang tuluy teu inget di bumi alam beakeun napas. Ajeg Ma Emi ngagorowo kaget waktu nempo Ambu Ruminta ngajahjer teu usik teu malik. Ma Emi kabeneran rada aya senghapan napas tina tarungna nyelang eureun sabab Gopur tembong mundur bari gancang ngawangun deui pasangan. Hei, nini peot. Lumayan oge ieu nini peot teh kesit jeung hese dirubuhkeunana. Taya deui cara aing kudu ngagunakeun balung wesi ieu mah. Sakan musuh bisa gancang dirubuhkeun ku diri aing. Bener. Aing kudu ngaluarkeun jurus balung wesi. Cek Gopur katempo rakatak kadengi surat tulang leungeun Gopur pating trek di sadah bari nyilang luhureun dadah. Gopur harita teh meh sapinuna keur museurkeun tanaga lapisanana kana sapasang leungeunna dina ajian balung wesi. Ma Emi surti lawan keur ngaluarkeun hiji ajian. Gancang manehna ngalapis kakuatan itek awi hideungna ku ajian papat rajah pusaka pitung. Pikeun nadah kakuatan tinu jadi musuh. Hup, modar sia nini peot. Gopur cirimna terus loncat dina kacepatan gerak anu luar biasa. Dua leungeunna nyolok godor ka hareup bari meureub. Badana tembong ngalayang. Ma Emi gancang muterkeun iteukna hareupeun dada
kulengan katuhu diputar-putar. Sarta kejadian saterusna panarajang Gopur benang dibendung ku iteukna Maemi, nimbulkeun sora anu ngabledag tarik pisan. Disusul ku melekna haseup kandel mangsa leungeun Gopur bantrok jeung iteukna Maemi. Sakaligus badan Gopur ngajengkang ka tukang maring lemah bari utah getih. Awakna ngagibrig nirisan maneh. Seak beludak jungkang koreang gedebut. Gopur awakna langsung ngegedebut kana lemah. Awak aing panas tiris da kunaon ieu. Tiris panas. Juminten tembong ngaranjug kaget waktu nempo Gopur rubuh. Sarta gancang ngabaledogeun Peso Balati ka palebah beheungna Maemi anu teu sadar aya anu ngabokong ti gigir. Siut kurila belesat. Peso Balati teh tembong ngabelesat cepetna keranan nyurubukna. Tapi ngan untung dasar kudu salamet. Sameme Peso Balati na Juminten bisa kena kana sasaran. Ngadadak aya hiji jirim. Ngadadak aya hiji jirim hideung bodas. Bari goerna ucing mun keur nafsu. Horeng eta teh Ki Kuyang Geningan, ucing sakti kukutanana Aki Ruminta datang nulungan ka Maemi. Meong kolebat gep. Si Kuyang harita nagog dina tak-takna Maemi bari ngegel gagang Peso Balati ku sumutna. Jeung eta kayaan teh pamuhalan ucing biasa mah bisa kos kitu. Bisa ngarti newak pakarang anu pibahayaeun bari ku sumutna. Harita panon ucing moncorong neuteub seukeut. Maemi ngilu kaget kareureunnakeun sabab geuning si Kuyang teh bisa nyelamatkeun manehna. Coelat leungkeup. Juminten harita luncat bari newak cangkeng Gopur. Awakna sina cengkat arek terus disangkeh di bawah indit laju ngagorobok tali. Mundur neneh, mundur. Gancang tinggalkeun ieu patempatan, gancang. Coelat jeleng les. Juminten pangheulana loncat ninggalkeun eta patempatan. Neneh sarimana anu keur segut tarung oge. Manehna meunang angin. Sababla Rasati memang aya di sahandapeun manehna pangartina. Kapaksa derina oge kudu loncat ninggalkeun eta patempatan pikeun nyusul Juminten anu pangheulana indit bari mawa Gopur anu keur nandangan tatu di jero. Sedengkeun di tempat sejen Aki Ruminta anu masih keneh keur ngalatih kasaimbangan badan di tembragan ombak anu lila beuki lila tambah muatah datangna kerep. Harita Aki Ruminta mungguh jadi kerung nalika aya maung lodaya datang nyamperkeun ka dirina teh. Jeung eta oge sarua kukutan manehanana ti alam jin. Jeung katempona eta maung lodaya teh ngan ukur ku Aki Ruminta wungkul. Gedena ngaluhuran gedena mundi. Gening anjeun lodaya. Nah aya naon datang ka dieu teu beja-beja heula. Cek batin Aki Ruminta anu langsung kontak jeung batina eta maung lodaya ngomong sora awewe. Aya manusia jahat nyusup ka imah dulur Aki. Pamajikan Aki nandangan tatu di jero lumayan parna. Sarta kula datang barang rejeng si Kuyang ucing Aki. Buru Ki. Aki gerak nulungan pamajikan Aki. Bisi kaburu teu bisa ditulungan deui jiwana Ki. Hah? Aya jalma jahat. Ke. Urang impleng kukuring. Saha eta jalma teh? Aki Ruminta terus meremkeun panonna harita teh. Ngimpleng ku panon batin. Telila brai deui beuntak. Hatena galecok. Duh,
Dedeh teuing anak bapa. Oreng aranjeun teh geus nelasan kulawarga sorangan sakaligus bari indung sorangan eta teh. Cek gerentasna Ki Ruminta bangun anu geus nyaweun. Tilu urang anu daratang teh anak manehna. Kumaha Aki? Aya pancen ti Aki keur abdi. Cek batin Maung Lodaya tumanya bisi aya pancen jeung dirina. Aya pancen malodaya, ngan lain pancen gawe. Tapi pancen baturan kuring mun kamana bae indit. Kumaha daek atawa henteu? Maturan kuring unggal waktu mun diperlukeun. Oh, mangga Aki. Abdi siap nyarengan Aki unggal waktu. Kalayan hate ridho sejak babakti kadampal Aki. Tembal Maung Lodaya sayaga pikeun marengan Aki Ruminta ka mana bae indit. Syukur atuh Ari Andika sayaga diri mah maturan kuring. Tapi dagoannya kuring rek ngagerwan heula anu jadi anak. Engke urang barang balik ka imahna dulur kuring. Muhun Aki, mangga. Tembal eta Maung Lodaya. Jalo, cukup Jalo. Latihanana cukupkeun heula samet dieu. Urang balik heula ka imah si bibi aya bahaya cenah Jalo. Cek Aki Ruminta semu ngagorogo. Julu Pikar anu keur husu latihan satengah ti tapak teh gancang cengkat bari luncat ka handap. Corelat, jeleng jelegedeg. Julu Pikar nalika luncat gerakanana katara bangun leuwih harampang tur cepet. Nadakeun teres sampurna nyangking ilmu karang nunggal ciptaan Aki Ruminta. Tapi dina nalika keur kitu, uluh. Waktos nah kabujeng seep. Keun atunya. Ye dongeng urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.